Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Biasa urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka geus kitu mah bring we sararea nonggoh arin di tidinya. Jajak kapaksa dipapah kuduaan lantaran suku kencana teu bisa dilengkahkeun. Turna bareuh mani buka kang ngan hadena we tulangna mah henteu nanaon. Lamun seug potong teh matak tanpa daksa saumur-umur. Duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ku betah-betahna ngumbara di alam dunya. Sakitu hirup geus aya puluhna taun teh estuning teu karasa pisan. Nyaho huntu pageuh geus mimiti lalocotan. Buk hideung jadi bodas, kulit peungkeur jadi peot, geus pugu panon mah jadi lamur kurang deuleu. Ceuli oge pipilueun jadi kurang denge. Sarta pipikiran oge sok jadi sulang seling, lir nu teu eling. Pohoan teu kaopan jeung babarian. Pikun tea meureun pingaranana. Sagala-galana balik deui ka wasbudak nu ngebrehkeun. Yen barang anyar mah kabeh oge taya nu langgeng. Bakalkeunna ku ruksak. Kaayaan alam dunya oge nu gemelarna geus tibeh ditu mula, malah geus leuwih ti heula tibatan gelarna manusa anu munggaran nyaeta Nabi Adam jeung Babu Hawa. Ayeuna teh meureun geus kacida ropohna. Sanajan katempona mah beuki lila beuki hegar cenghar. Hasil panggawena manusa nu beh dieu teh beuki motekar daya pikirna, daya ciptana. Angkatan ngora nu geus leuwih maju mun dibandingkeun jeung angkatan samemehna. Tapi ngan ukur bisa ngahias ti luar wungkul. Da jero-jeroanana mah tetep we geus ripuh. Kuayana terus timbulna ributan boh di darat, boh di lautan. Eta teh naon? Tangtuna oge mangrupa panyakit-panyakit dunya nu memangna geus kacida kolotna. Anu moal boa bisa diubaran deui lantaran ku geus kacida ropohna tea. Nu tungtungna mah pinasti setiap barang anyar kudu keuna ku ruksak jeung kahancuran. Geus teu bisa dibantah deui lantaran geus natrat diterangkeun dina rukun iman. Puguh mun nitenan kaayaan alam beuki lila kalah beuki mentereng. Hasil kamajuan manusia beuki lila beuki ebreh dunya teh
beuki lila asa beuki seseg we. Seseg jeung waweg. Jalan-jalan nu tadina heureut ukur di balai ku koral. Ayeuna geus ganti bulu. Ngalegaan, herang, leucir. Dibalur ku aspal. Gedong-gedong ting jarang leng. Teu kurang-kurang nu luhurna nyundul ka langit. Lembur-lembur singkur nu tadina imah-imahna cul-cil paturenggang. Ayeuna mah geus mangrupa hiji babakan anu harengheng, saheng, ku sora barudak sarta rentulna suhunan imahna. Teu sirikna pateteep pageye-geye. Lit-lit parena rajeg gigireun imah. Lisung-lisungna ngajarpat di pipir-pipir imah di saungan. Anu mun keur usum nutu mah sorana ting kelentrung harus kajauhna. Tetunggulan nu pinuh ku irama sarta jadi ciri wanci nu mandiri. Anu netelakeun kaayaan lembur nu subur makmur. Komo upama seug nu keur narutuna teh barudak lanjang nu keur marejeuna bijil bulu mayang. Kentrungna sora lisung teh ngalageuna kana ceuli nungtun kabetah sungkan ninggalkeun padumukan. Atuh mun kadengena kuno keur ngumara teu saeutik matak nimulkeun nyeredet hate. Rus ras inget kabali geusan ngajadi lembur matuh beuti pamelaran tempat suka duka zaman keur budak. Tampian paranti mandi atawa wahangan paragi kokojayan bari ngaguyangkeun munding sok ngadadak narembongan nungtun cibelat ka tempat asal. Lembur Cicapar keur waktu sabaraha welas taun ka tukang mah pangeusina beunang disebutkeun teu sabaraha. Imah-imahna beunang diitung di paparah. Tapi ayeuna geus kacida gegekna. Lahan-lahan nu tadina di kebonan ayeuna geus loba nu kacewol dugdeg dijarieun adegan imah. Pangeusina beuki gegek. Lain katambahan ti sejen lembur. Tapi pangeusina asli. Anu beuki lila beuki baranahan. Barudak jadi dewasa, nu geus dewasa jadi ngolotan. Mimiti buukna culcal bari jilhuis. Nu geus kolot maju kana tokroh-tokroh ropoh. Anu akhirna tinggeleyeung terumpak pasaran ditaranggung ku anak incuna. Parindah tempat jadi pangeusi kuburan. Nu beuki lila beuki pinuh. Ting pucungguk dicirian ku tetangger. Tapi nu ninggalkeun teu saimbang jeung anu daratang gumelar anyar. Eta we geura. Nu geus taya di kieuna mah ngan sababaraha urang. Di antarana nyaeta Mangsal Hapi, Paehon jeung Mbah Sura. Anu kawilang barelikna teh geus tokroh-tokroh naker. Tapi ari tambahna teu sirikna diunggal suhunan. Bral-brol manusa-manusa anyar nambah-nambah gegekna pangeusi lembur. Gumilar oge ayeuna asa geus kacida kolotna. Padahal mun dihitung umurna mah tacan nincak 50 taun. Ngan nyaeta mun keur dina nincak kadewasaanana baheula jaman ngalantrah dikontrak miramare. Sanajan hirupna henteu leupas dina rasa suka duka. Tapi manehna beunang disebutkeun teu ngalaman kahirupan pait getir anu leuwih ti ukuran. Tapi ayeuna sanggeus manehna boga budak, kasedih, katunggaraan sarta katugenah anu pohara, jul-jol daratang, marengan nyurung kuina umur nu beuki lila beuki ngolotan. Mimiti ku leungitna wijana si cikal. Alatan ditakol ku indungna ku siwur. Nepi ka plengles teu kapanggih deui. Taya beja teu carita di mana ayana.
kungsi disusul ka ujung kulon. Lantaran geus kanyahoan dibawa ku Bah Jagur. Tapi ulah boro-boro kapanggih. Dalah Bah Jagurna oge teu bisa katimu. Nu kapanggih teh ngan urut jamian anu ngarandapan tanpa daksa pakokolot. Lolong saneng-dengna akibat baheula patelak jeung aki salhapi tea. Dipaluruh di mana ayana Bah Jagur. Cenah baheula oge geus lunta ti ujung kulon. Tapi teu disebutkeun ka mana-mana nama. Padahal nusanya nama Bah Jagur teh teu pindah teuing. Ngan manehna leuwih awas. Barang kanyahoan Gumilar jeung Pamajid ngulampreng ka lemburna. Maehna kadua anak kukutna geus miheulaan ngareles. Di sanghareupan oge ayeuna mah geus taya untupan. Komo deui daratangna duaan pisan. Sasat musuh-musuhna nu geus kanyahoan jajatena jeung hewesena. Geus kitu mah Gumilar balik deui ka Cicapar bari lengoh. Mimiti jeung Nyi Arum timbul pasendatan leuletikan. Nu jadi alatanana mah nyaeta ku leungitna budak. Gumilar keukeuh nyalahkeun nu jadi pamajikan. Galak teuing ka nu jadi anak. Atuh Nyi Arum anu mun mimitina mah tara nembal digeleneng teh. Tina ku geus ngarumasakeun boga salah. Tapi kalah ku hantem. Tecirikna unggal usik sok nampak pangweweleh lantaran Gumilar hatena teu daekeun pisan liput. Teu kaop nempo budak lalaki tatanggana. Sok ngadadak kasuat-suat inget ka si Jalu. Anu katampana ku Nyi Arum mah nu jadi salahkina teh bet asa ku kacida-cida teuing. Siga nu taya pisan hampurana. Dar manehna nembal. Jadi weh pacental-cental. Anu akhirna mangrupa papaseaan nu taya halodo panyadapanana. Moal usik kudu durder silih walkeun. Itu ieu tungtung nama taya nu daek ngelehan. Leungit weh kaharmonisan hirup teh. Nu nyata rumah tanggana Gumilar salilana ditapuk ku reueukna mega kandel. Sanajan tacan bregna mangrupa hujan silantang anu dordar gelap binarung angin nu galebug oge. Ari pras-pris mah teu burung. Kalah ku hantem mah teu wudu oge matak jibreg. Atuh mun keuna kana bilik lalangit lantaran kentengna bocor teu burung. Lila-lila mah matak bobo. Anu akhirna geus teu bisa ditarekahan deui. Bogo pihujanan tetep meded. Sakali mangsa mah bereg bae hujan angin dordar gelap. Gumilar ngalakon lali ka Purwadumadi. Poho ka diri, poho ka pamajikan. Antukna leungit pamilih sasar pikiran. Katalibeng ingetanana. Nepi ka Nyi Arum kapaksa ngabeng beos ninggalkeun Cicapar muru ka Miramare. Nyampeurkeun Arman jeung Nyi Ningsih. Ngan sakadar pikeun nyingkahan amarahna nu jadi salaki. Paribasa cenah hurung cai caah mah mun dideuketan pinasti bakal ngaduruk sarta malidkeun sagala-galana. Nu kari ayeuna Gumilar gulak-gelik sorangan. Das-das kari bincurang herang-herang karimata teh sanyana. Nyi Sari nu ayeuna geus jadi mojang lenjang. Baheula oge geus dicokot ku akina nyaeta Pa Asmita nu mangkuk di Nangkapait. Diasuh ku Nini Aki lantaran cicing di Cicapar oge matak bae ruksak kana jiwana. Salilana kudu nyaksian gurgerna nu jadi inung bapa. Nu jadi alatan ngan ku leungitna wijana lanceukna Nyi Sari. Anu pikeun manehna mah geus poho-poho acan kalanceukna teh. Komo kana kajadianana baheula teh waktu diudag-udag ku lanceukna lantaran mikahayang daging hayam dada mentokna. Rek dihilian ku hulu hayam sama sakali teu mantra-mantra acan. Gumilar ayeuna teu beda we tinu pareumeun obor. Komo sanggeusna kolot-kolot
nu jadi pamuntanganana geus narungtutan ninggalkeun marulang ka alam kalanggengan. Geus puguh Aki Salhapi, Aki Sidik. Oge ayeuna mah ngan ukur tinggal ngaranna nu tetep ngagaris dina hate nual bisa dipupus saumur-umur. Maot teh dicigasti lantaran bareto sanggeus nanini usi miheulaan ninggalkeun. Aki Sidik oge terus we nuturkeun paparta. Minangka paninggalanana nu ngajungkereng mah ngan si Rawun monyetna nu satia. Sanajan ayeuna geus kacida kolotna, tapi masih keneh jag-jag. Ayeuna aya di Nangkapait, minangka jadi pangasuhna Nyi Sari. Anu mun init-initan teh teu boleh memilu, tarapisan katinggalin. Patalakuna tetep sarancingas baheula, malah ayeuna mah beuki kacida iceusna. Teu saeutik pangabisana sacara sato nu ngabogaan daya bela diri anu kacida hebatna. Bisa kapulungan oge ku Nyi Sari. Cendak nama si Rawun teh bisa dijieun guru. Jadi nambah-nambah pangartina nu ku Nyi Sari geus kapimilik warahan ti bapa katut akina. Mang Dekong sanajan ayeuna aya keneh, tapi geus kacida kolotna. Geus taralunta ti imah mewok we dicigasti. Kitona teh nuturkeun nu jadi anak. Kabeneranana Ma Asmi make boga anak pakokolot lalaki. Umurna sahandapeun Nyi Sari. Pagegedeanna kungsi ngaguru ka Gumilar babarengan jeung Nyi Sari. Sanajan bener Agus teh ngaranna ngalap ka paparta jaman keur budak. Dina umurna sahandapeun, tapi da puguh ka pernah paman. Nyi Sari dina nyebutna mamang teh manileleb pisan. Ngan tinggal pamajid anu ayeuna masih keneh bisa dipuntangan ku Gumilar. Sanajan geus kacida kolotna, tapi katembongna mah masih keneh jag-jag naker. Rupana bae sanajan keur waktu ngorana kungsi ngalaman rucah, tapi manehna mah rada ngahemat tanaga. Oge teu pati teuing ngarandapan kasusah hirupna. Ayeuna sanajan umur sasat geus cuut ka hareup, ongkoh pangartina mah kalah beuki nambahan. Lantaran ilmu panemuna Aki Sidik dina sagala soal geus diwariskeun ka pamajid. Anu pikeun Gumilar mah asa teu leungiteun teuing. Lantaran sawaktu-waktu pamajid sok ngadatangan ka Cicapar. Malah antukna mah manehna boga maksud rek terus tumetep di Cicapar. Ngahiji jeung Gumilar pikeun ngasuh Nyi Sari. Ngan kapaksa jadi ditunda lantaran kaburu ku ngabelecetna Nyi Arum ka Miramare. Anu pikeun pamajid mah ngajadikeun melang oge ninggalkeun Miramare teh. Pokona mah melang ka Nyi Arum. Anu sasatna nyamperkeun Arman teh bari mawa hate nu gudawang lantaran sarusut jeung nu jadi salaki. Ku saliwat mah asa kacida mata kagetna. Gumilar nu keur waktu ngora mah manehna teh memang padet ku elmu panemu gemblengan ti Aki Sidik. Geus puguh jasmanina, padet ku pangabisa dina urusan ngabela diri. Rohanina oge kapan teu bolos strong kosong. Pinuh ku cita-cita nu jadi udagan hirupna. Nyaeta ngabela bebeneran, nanjeurkeun keadilan. Ngabela kaum lemah tina tindesanana si kuat. Itung-itung ngabaladah garapeun anak incuna jaga. Cenah nu di akhir pasti bakal ngawujud dina mangsa ngadegna Sunda Sawawa. Nu dibarengan kulugayna seueuh Siwi Siliwangi ngajangelek dina wujud aya sirah tanpa badan nyorendang pujang pusaka nu minangka jadi pamanggul pupuh titinih jurit tatalang yuda dina anggoni nanjeurkeun keadilan. Tapi nyatana Gumilar ayeuna bet kawas nu geus poho ka janji. Uga tacan nyata
ciri wanci can ngabukti ayeuna manehna sorangan kawas nu geus poho kana dirina pribadi. Abong kena manehna gelar kadunya teh lain kahayang sorangan, malah teu nyaho-nyaho gelarna kalawan kudratna ilahi anu tangtu dina sajaroni ngalakonan dharma wawayanganana moal bisa leupas tina suka duka senang susah seuri jeung ceurik. Lantaran lamun teu kitu panggung sandiwarana di mana manehna ngalakonan dharma hirupna geus tangtu bakal sepi ti iseun. Moal aya acan nu lalajo nu baris mere sawangan kumaha ajeuna lalakon hirupna nu disuguhkeun ka balarea. Teu matak helok jiwa gumilar nu tacan sapinuna ningkat kana tingkatan jiwa mutmainnah. Tacan satingkat malah jauh pisan lamun dibandingkeun jeung jiwa nu dipiboga ku Nabi Ayub. Dina ngalakonan ujian pangeran ngan sakadar dicoba ku leungitna budak hiji, gumilar jadi teu beda we tinu pareumeuan obor. Borah bisa nanjeurkeun keadilan keur batur. Pamajikanana sorangan nyaeta Nyi Arum, kumanehna geus teu pisan dibere keadilan. Kutina geus ngarasa teu kuat lantaran mineng papaseaan alatan ku leungitna wijana. Nyi Arum kapaksa we ngalakon ngejat kamera mare ngan sakadar pikeun nyingkahan nafsuna nu jadi salaki. Ngan untungna teh pamajid ayeuna mineng ngadatangan ka Cicapar. Jauh-jauh oge merukeun datang. Tayalian tina ku bakating pantegna ngarasa melang ka gumilar. Oge pikeun nohonan amanatna aki sidik waktu rek karelesna maot. Mihapekeun gumilar. Kamelang mah tetep paribasa teu pugur ku usum, terungkan ku mangsa. Awet langgeng teu robah-robah. Nepi kalesna pisan nyawa rek ninggalkeun kurungan. Kanyaana ka gumilar teh tetep nganteng. Nya berkah lila-lila mah gumilar teh lilir oge hatena. Pituah sarta piwuruk pamajid nu dina sagala-galana teu eda we teh aki sidik. Hasil oge mulangkeun deui jiwa gumilar kana tempat asalna. Soal leungitna budak ayeuna mah geus dipasrahkeun sapinuhna ka kersana Gusti Nu Maha Kawasa. Bisa tepung deui atuh eta mah nu diarep-arep. Oge cenah tetep wae teu bisa kapanggih deui. Mana kitu oge geus dipatok ti ajalina kudu ngalakonan papisah jeung nu jadi anak sarta bari teu kanyahoan kumaha nasibna. Aya keneh atawa memang geus sah ti dunja. Timbul hatena deui rek nyusul Nyi Arum ka Miramare. Tapi samemehna rek nyekar heula ka pajaratanna aki sidik di Cigasti. Sakalian bareng jeung pamajid anu kabeneran harita teh keur aya di Cicapar. Nepi kana waktuna anu geus ditangtukeun. Pamajid gumilar jeung Nyi Sari tiluan ngabring ka Cigasti. Datang ka imah paparta reuheula sakedeung. Teu wodu kadatangan ku gumilar teh. Ma Asmi mani dagdag degdeg. Aki engkong oge nu geus tokroh-tokroh ngagentak nyampeurkeun ti pangkengna. Asa wararaas kagagas ku nu geus jauh kaliwat tepung deui jeung gumilar. Amprok jeung pamajid nya kitu keneh. Ngaudang deui ingetan waktu baheula ngalakonan nyaba ka Miramare nepi kaderna ngalaman Padungdung jeung si Piong. Malah nepi ka hanteuna pisan. Antukna Nyi Sari pada ngagugulung. Leuwih-leuwih ku Ma Asmi mah dikekeuweuk bari jeung dicengcerikan sagala. Pokona mah ras deui inget ka wijana nu lebeng tayam busanana anu akhirna semah teh ngadon disampahkeun ku juhna Cimata. Sanggeus leler nu ngumbar ka sono, pring sararea arinit ka pajaratan. Katambah deui ku Agus
anu kakarajol datangna ka panerian. Gek sararea dari yuk nyang hareupan muncugugna tanah kuburan anu geus ngajejemrung pinuh ku jujukutan. Maklum geus lawas teu kapiara. Biasana kakara kapalire teh lamun rek manggih lebaran ngabring nadran kapajaratan, ngadon nyekar ngawuran ku kekembangan, bari dibarengan ku jurucudna Cimata ros ras kana sagala rengkak polahna. Waktu keur gumelar keneh dunya ngumpul ngariung sakanyeri sakapeuri. Berat jukut nu ngajalemrung teh pada nyabutan. Bari sararea oge taya nu lemek taya nu nyarek, ngaruk kabeh oge taya nu teu kapangaruhan ku siakna kaayaan kuburan. Anu sabuduranana pinuh ku rentulna tetenger dina iuh-iuh rangkadakna tangkal samoja nu taya reureuhna murageun kembangna ngabarak bodas. Di antara nu hadir harita kawasnangan gumilar sorangan nupang parnana kasuat seitna hate kagugat kageuing deui rasana. Da eta we sajaroning yang hareupan taneuh kuburan Aki Sidik ngan manehna nu teu kuat nahan merebeyeuna Cipanon. Celak maseuhan dua pipina bari ngingsreuk teh lelembutanana mah ngalayang ka jauhna. Tapi nu jelas mah ingetanana teh melesat ka daerah Pakidulan. Bray sagala-galana nembongan deui. Mimiti waktu tepung jeung Aki Sidik teh dibawa ku si Rawun. Breh deui gambaran waktu Aki Sidik ka manehna ngawurukan rupa-rupa ilmu panemu sarta bag-bagan kawajiban manusia hirup. Breh deui waktu manehna keur aya di guha si Colat. Lantaran manehna katarajang apes kasoran ku pamajid. Nepi kawaras deui diubaran ku Aki Sidik. Kolebat daerah Sancang. Bray deui waktu keur digemleng di basisir. Badan manehna ditenggeulan ku galura laut kidul. Nu sorana tinggeleger teu beda we ti Gunung Bitu. Pangahirna manehna digemleng deui di warah jurus-jurus alip bikeun nyang hareupan Bah Jagur. Nepi ka purungna ijen patutunggalan jeung Bah Jagur. Bari disaksian ku Aki Sidik. Eta kabeh kalawan sakilat pisan kagambar deui dina ingetan. Jadi nungtun rasa mielingna kanu geus taya di kieuna. Anu dina mangsa keur hirupna. Lain bae ku manehna teh ngan sakadar dijieun guru, tapi oge geus dianggap akina pribadi. Karasa dina mideudeuh sarta mihemana teh geus taya wates wangeuna deui. Aki teh tos lami ngantunkeun alampana muli ka alam kalanggengan anu sepi tina gogoda rancana. Mungkantun ngantos-ngantos dinten balitungan kehadirat Ilahi. Namun Aki sanaos ayeuna Aki teh tos lami ngantunkeun anu moal teh waktos ieu mah bakal tiasa tepang atanapi ngempel deui sareng abdi. Namun Aki satungtung ombak laut kidul masih keneh ngagalura binaru ngaluarkeun sora nu ngageleger handaruan. Jiwa gumilar sareng jiwa Sidik teh moal tiasa dipisahkeun. Margi di dinya dina galurana ombak laut kidul nu tinggeleger jiwa urang teh sayak tos nama tos dilebur dihijikeun. Enjing atanapi pageto Aki abdi bade ka Miramare nyusul pun bojo. Mahangga Aki
Urang tepang deui di ditu dina galura nu handaruan. Da mung di dinya jiwa urang mah bakal tiasa tepang deui. Oge aki wijana teh tacan kapendah keneh wae geuning. Namun masih aya keneh nyisari nu bakal neraskeun cita-cita kanggo mapag medalna Sunda sawawa. Dina ngadegna uga pajajaran ngadaun ngora. Waktos ieu geuning teu acan medal keneh bahae aki. Ku abdi oge rupina moal kaalaman. Namun aki mugi percanten. Naon-naon parantos diamanatkeun ku aki tangtos bakal dilaksanakeun. Teu ku incu tangtos ku buyut tuturunan. Cita-cita mah moal dugi kapegat. Kitu gerentesna hate gumilar bari nyang hareupan kuburanana aki sidik. Bari Cipanon mah murubut we geus teu bisa kaampeuh deui. Nu sejen bet asa dibejaan teu beda tinu gegeran sararea jadi pada merebes mili. Sarog aki engkong jeung pamajid kabeh hareup ngahapit gumilar bari ting aling sreuk. Pikeun gumilar mah matak nambah-nambah nyuatna kana hate. Lantukna manehna ngarangkul nyuuh kana dadana aki engkong. Ngabaseuhan dadana aki engkong anu kulitna geus karejut peot. Iga-igana oge geus tembong norelak. Pangaruh kulitna nu geus lanyed peot sarta urat-uratna geus kalenor dihakan ku kakolotan. Kelila sararea geus ngabring deui baralik. Pasosore kakara marulang ka Cicapar lantaran isukna rek kamiramare pikeun nyusul Nyi Arum. Dina baralikna deui ka Cicapar Agus ngahaja milu lantaran rek terus milu kamiramare hayang nyaho di Pakidulan. Teu dicatur aras urusna. Kocapna opatanana mariang ninggalkeun Cicapar. Nyimpang heula ka Pasmita dinang Kapait. Minangka bebeja nu ngadua kalian. Geus kitu mah. Kakara nuluykeun lumampahna ka Garut. Rek megat wahon di Maktal. Lantaran unggal poe oge tutumpakan nu kaki dua mah teu weleh ting balieur tara towong. Kanja dangu sadayana urang nyoreang heula ka Bungbulang anu lawas katunda. Anu perlu ditempo teh aki mursid anu harita keur ngalengkur we diuk dina golodog. Ngarep-ngarep karna nu keur ngalasuluh sarta Widarma nu keur dihiras ka Cihike. Bet mending ngampleng pisan. Salila-lila tacan ngarongheap keneh. Padahal menurutkeun ijiran mah tadi oge kudu geus daratang. Tempat ngalasuluh teh teu sabaraha jauh. Atuh lembur Cihike oge saset pagagampar. Ceuk nu bohong teh mah lamun digorowokeun ti Bungbulang tang tu kadenge. Puguh Cihike teh kaasup keneh ka Bungbulang. Puguh ge. Duanana pada menang halangan, geus puguh karna mah nasibna matak salempang naker. Keur aya dina jungkrang nulung kawing naker. Sadajan harita geus eling oge tina kapaehanana, tapi da badana dibakutet. Katamah awakna karasa maneh pasiksak. Manehna ngan ukur bisa gegerungan, bari teu walakaya. Malah geus teu bisa gogorowokan. Lantaran beungeutna gareuneuk sarta barareuk. Dua bibirna mani buka kang jeding. Tapak tadi ngajejekan. Huntuna sanajan taya nu murag oge. Tapi nu hareupna luhur handap aroyag aya kana dua tiluna. Ari Widarma
Dina datangna kacihikeun teh dumadakan. Nurek didatangan teh keur nyampak suwung keur ka kebon. Nu aya di imah ngan pamajikanana kapaksa we didaguan heula. Nunggu-nunggu budakna nu lalaki pikeun nyusulan. Tacan ngarongheap keneh keur arulin jeung babaturanana. Teu lila kurunyung budak teh datang. Tapi edas. Dititah nyusulan bapana ka kebon teh mani kaleked naker. Sanggeus diancam ku indungna, yen lamun teu daek dititah manehna moal dibere dahar. Kapaksa we atuh geus kitu mah, kakara daekeun indit. Tapi ye rek indit teh mani kaleked naker. Datang ku datangna nu disusulan. Bareng geus ditepikeun teh amanatna Aki Mursid. Manehna teh teu buru-buru ngidinan balik. Taleteh heula natanyakeun tetelepek. Kawasna mah manehna teh ngarasa rada cangcaya meureun. Dume sakali ieu mah nu dititahna teh teu wawuh. Lain nu biasana. Da ari nu matuh masuk dihiras ku Aki Mursid teh ngan karna ari ieu bejo nu teu wawuh. Nya pantes we nu didatangan teh tetelepek naker. Balik ti Cihike teu wudu rurusuhan. Lantaran Aki Mursid bisi arep-arepeun. Lantaran tadi teh apan talatahna ulah lila-lila teuing. Manehna kudu gancang balik. Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.